bang, nyalipnya bang. Atau wawancara langsung ngaco. Woi, lain kumaha analisana. Dia. HP news. Aneh, atuh lain berita di mobil Toronton tilu. Mobil eta mobil hardtop hiji. Jadi iya kieu Kosat. Oh, eta kan mobil Toronton ninggal dering tilu bae ngabringna. Daun sin, tanggal sin, kembangna, Rabbul Alamin. Nah, Pak. Geus teh nyawa aing mah teu ngarti. Aing mah gua nanya ke mobil Toronton. Jadi jadi kan begini nih. Coba. Kan Toronton nih dari arah Labuan. Terus Serang. Si mobil bus kebo ini dari arah Serang menuju Labuan. Sepertinya tidak masuk akal kenapa kepalanya ngantem pinggirnya itu. Tidak masuk akal sama saya itu bang. Eta lah. Kunaon sebab doangna anu nyalip di dieu. Bisa jadi. Min. Karena ke doang nanya. Doangna, urang mangarana ke neuleuh doang sakibat ieu. Doangna eta masih adik kakak jeung cenah sarua. Lamun SD mah singkatan. Atau sekolah dasar. Lamun pom bensin welcome singkatan. Welcome ke keset. Ke keset welcome loh. Salah. Anu geus ganti ngaran? Geus, diam teu nyahoeun. Mun SPBU eta no smoking. SPBU pom bensin no smoking singkatanna. Berarti lamun menta rokok kena bule ya sabatang kumaha bahasa Inggrisna? Atuh teu nyaho dia main aing jelem bule. Semok Mr. One mah. Itu sok aing mana yang kan bule segala siapin ngomong ngaco. Iya mau ngobrol ngaco ieu. Oh si Haji car ngaco si Haji. Lamun si Haji geus ngaco tambah kumat kabeh. Bubar yeuh. Jadi ieu mah ceritana kolotan mana antara Wakepo jeung Nini Pelet. Si Haji apal. Ji, kolotan mana, Ji? Antemad. Iya ngaco ya tidak Toronton karena mau kepo karena Nini Pelet segala ya. Aneh aing. Si Haji mah keur ngalamun keneh. Can Anggus. Jadi terkene ulu nama eta. Oh, cantu tas sih. Keur nyimak omongan abdi keneh tadi. Oh, berarti keur ngumpulkeun pangeusih. Mesti jadi anu pikiran. Moal geus ngarokok mah konek ge. Mana pecis di palangin gitu geus. Mulai. Jadi Toronton eta kumaha Ji? Kuduna eta kumaha teh Toronton? Jadi doang nama eta manehna kagok apa teh nek asup gang eta sekaligus. Ceuk nama eta geus kudu kitu. Meureun kitu. Harus tapi ngaran hirup mah kudu aya asal usul. Oh, kumaha coba perkiraan mah prasangka urang lah kumaha eta bisa kitulah. Jadi kan eta di durian eta kan aya gang. Mobil itu nek asup gang ya sempet deui. Oh. Soalnya kan kata nyengkol pinggir. Kudu Atau ayo justru baru dicair mah. kuduna meureun heula urang tadinya wawancaranya. Bagus eta. Aju nyi kepo jeung Angling Dharma heulaan saha? Wakepo jelas. Oh, kolot tah mah. Wakepo pan Ua disebutna ke. Hari malampir mah mie. Emak, pan mana eta mah. Jadi kolotan mah kolotan ua. Kolotan ua. Tah, bener. Berarti ua mah mana eta malampir eta kakak tina anak kakana wakepo mah nya. Atuh tuang ieu bae nya. Daerah mana pangkolotan di Indonesia? Panggilan aya daerah di Indonesia. Oh, daerah mana? Bintaro. Oh, Bin eta mah nya. Bintan. Najan kota tua karena Bintaro tetap Bintaro. Jakarta Bin, Taro. Banten Bin, Taro. Tetap Bang-bangnya Bin. Taro. Lain Cecep ngaco. Oh, Cecep. Dia mah ngaco. Bintaro bae. Herang. Abang mau ngejelema lain. Tetap wilayah. Oh, deh Yamin masuk. Aing mana? Jadi tadi ngapinang. Ngapinang tadi. Kupu-kupu. Nah, apal apa nih keren deh. Top. Banggas, yang ngacoy. Guru ngapa tuh? Bang, enak nih tuh bang. Beren dulu orang bang. Aduh.